nu geulis nu kasep sabulan 2 bulan 3 bulan lamun urang nikah karena kagelisan, lamun urang nikah karena kakasepan 3 bulan 1 tahun lilakna komo lamun geus boga budak pasti robah laras meureun si ma itu tuh ma itu baheula mah meureun geulis ngan kusabab geus turun 8 anak jadi anger geulis. Eta tina nikah urang eusian niat nikmat niat jadi nikah teh niatna kedah lurus kedah karena Allah. Lamun niat lain karena Allah muarek ngaraksa ka eta jelema sesuai sareng dawuh Nabi man nakahalillah wa an kahalillah faqad istahaqqa wilayat Allah. Saha jelema nu nikah karena Allah nu nikahkeunana walina karena Allah faqad istahaqqa wilayat Allah mangka misti ngengingkeun raraksaan ti Gusti urang ulah hayang diraksa ku jelema masuk rajin pohoan jelema masuk rajin luncak linci luncat mulang udar tina tali gadang jelema masuk rajin bosenan tapi urang hayang diraksa usaha ku Gusti sabab geus pada apal sadayana Allah teu maha bosenan Allah teu maha pohoan misti urang sadayana kedah karena coba buka keterangan saat jelema nu nikah karena kagelisanana maka muarek tambah eta jelema terkecuali kahinaan saha jelema nu nikah karena hartana muarek tambah terkecuali kapakiran matak lurus nikah karena Allah ulah karena kagelisanana ulah kupeda harta bandana komo kagelisan nu geulis nu kasep sabulan 2 bulan 3 bulan lamun urang nikah karena kagelisan lamun urang nikah karena kakasepan 3 bulan 1 tahun lilakna komo lamun geus boga budak pasti robah laras meureun si ma itu tuh ma itu baheula mah meureun geulis ngan kusabab geus turun 8 anak jadi anger geulis.